Sanes satu ibu seterang abdi sanes kitu. Kada tiasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisapi. Tah, pamina model kieu mah emansisapi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang sigala pada ngelawan kodrat wae ai geri cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon teh teuing salakina di imah ngajaga tulang pantong anakna diasuh cukup khusus terjeng bamuan hayang ngamobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup wae emas berlian rejem ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu kieu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada nu goreng mata mah montong atuh euy teu meunang ngalawan kodrat di rumah euy. Paribasa hayang maju make jeung hayang jadi bapak sagala rupa. Single parent tetek mengek, kumaha eta kebutuhan biologis eta katuh caroge. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang sigala moal bisa atuh istri mah jantan istri pamegat jantan pamegatnya atuh di mana-mana cenah emansipasi bari utekna ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantong anak diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat. Sanes satu ibu seterang abdi sanes kitu.
Kada tiasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisapi. Tah, pamina model kieu mah emansisapi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala